alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayang nama yuridu Allahu liyu'adzibahum saya lian Allah ngarepkeun ka para kupar-kuparku hartana para kupar-kuparku anakna eta teh semata-mata dibere ku Gusti Allah horenganan deuk disiksa ku Gusti Allah lain sakadar siksa sembarangan siksa horenganan siksana di dunia wal akhirah dunia siksa akhirat tadi siksa kadeleuna ku mata nafsu urang nyana bahagia padahal capek liu'adzibahum biha fil hayatid dunya dina mimiti harta neanganana ge manehanana geus kasiksa kafir teh uja-uji asup ka rumus perekonomian untung rugi terus baiknya leman teu nyaritakeun soal hukum-hukum anu penting mah keuntungan kumacarana dibeakeun jeung dikerahkeun pola pikir teh jang sakadar ngumpul harta penting berang terus we istirahatna harta teh akal teh pikiran teh jang ngumpul dunia betus deh pikiran ke akhirat kafir capek mulai rada kumpul harta teh dibudakeun manehanana mimiti pikiranana jang harta kuari geus aya perusahaan teh material teh geus aya perusahaan teh segala limbah teh dan lain sebagainya mobil geus boga beki tambah pemikiran tentang dunia nyen satpamnya na kasinan besi anu maling dirorowot ku pemuda nyeri hatena terus mobilna kudu make satpam ya urusan akan dunia wani mayar capek eta hirup kos kitu teh emang merdeka teu merdeka mulai berurusan sautak saeutik lantaran manehanana boga usaha teh di dinya ya kepala desa anu minta kontribusi lantarannya anak ngumpul harta teh berat make perhitungan pemuda Pancasila datang ka dinya teh lantaran ieu sahibul wilayah mau tidak mau kudu aya uang jago berat galuarkeun anak capek hate teh siksa dunia ieu siksa harta eta kos kitu siksa harta mulai pajak terus tapi ku Gusti Allah teh dibere luhur gede yen pabrik di dieu karyawan dicekek ku manehana demi kemajuan hartana sorangan terus saya demo tinggal demo kajen teh nyogok yana ka DPR nu penting ieu untung rugi daripada naikkeun gaji karyawan mendingan nyogok ka Depnaker geus kos kitu hitung-hitunganana Al-Quran ya tak sampai gen kadinya nyaritakeun nyaho kadep dakar sagarayat. Insyaallah. Luar biasa. Ya Allah ya Rabb. Hitung-hitungan anak. Untungan mana naikkeun gaji ieu jeung nyogok ka dieu. Seperti kos kitu tah. Nah, aya polisi nu urak-wiri cakal polisina. Bayar. Oh, amankeun. Buru amankeun. Geus kaluarkeun. Anu nakal keluarkeun bayar harta mah kos kitu main nya terus jadilah nyana hartawan jadilah nyana jutawan kemana-mana diaping kahayana kos kitu harta mah eta teh lain merdeka capek eta teh nah ieu teh kade Muhammad dibere harta kitu teh istidraj disungkun ku aing latas tahsin ni'amana alaihim ulah nganggap bagus nikmat ku aing dibikeun ka manehanana harta berlimpah
ulah nganggap bagus ku aing kalimatan nu dibikeun ka manehanana anakna jadaradi fahiya istidrajun ku aing teh dibongbroy be padahal capek hatena kasieunan ieu kasieunan itu kasieunan ieu kasieunan itu ih capek siksa ku harta teh kasiksa manehanana ieu di dunia di akhiratna wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun coplok nyawana keluar geus datang ka wasuna waktuna yane kana ajalna mah atuh tetep bae sugih tinggal sugih lim siriong kurang kumaha sugihna modal paharto kurang kumaha kayana komo si eta mah kaya henteu hebat henteu ngajejas wahum kafirun wahum kafirun keluar coplok nyawa tina ragana lepas paeh karana wahum kafirun kafir disiksa makanya disiksa teh lain 1 tahun 2 tahun lain 10 20 tahun lain 100 200 tahun abadal abidina wa amadal amilin di dunia dibudakeun ku dunia ku harta capek nyakolakeun anak ka Australia ayo kudu sakola cek kafir teh di dunia teh urang kudu kaya raya ayo teu meunang aya gangguan sautak saeutik capek hate teh sakolakeun ka Amerika sigana senang teh capek hate teh mikiran harta mikiran anak sanajan jadi jurusan perekonomian hebat luar biasa bisa nyeun usaha deui capek kasieun dek nyaho-nyaho paeh na kafir siksa ku Allah di dunia jeung di akhirat kacirina secara kasat mata senang padahal tersiksa moal ayanya nama kudu sedekah jatuh nyahoun ka bab ganjaran moal ayanya nama infak jatuh nyahoun kana bab jariyah. Adapun kafir mereka masjid, kafir mereka pondok pesantren, mereka kiai, lain semata-mata merek dibalik merek dek menundukkan kekuatan muslim, dek menundukkan kekuatan mukmin. Akibatnya lantaran dibere sumuhun daun. Masa sih kafir cium tangan? Masa kafir cium tangan? Dek ditenden di mana ieu iman kiai lamun kiai na bae kos kitu atuh anakna deuk kumaha muridna deuk kumaha nu atak lamun aya kiai narima aju cium tangan eta teh jelema nu nyakolakeun kadinya nu masantenkeun kadinya bapana eta mah geus bae bapana tololna ge di atas tolol ti tolol ka tolol teh 2 kilo eta mbahna tolol maksudna atuh kiai na kos kitu ente diantepkeun anak kena ngaji di dinya awas ya kebelah dituna lamun Allah murka dicabut imanna kiaina aju terus ka muridna naudzubillah min zalik cabut anak boleh pesantren dia kiai modal kos karena itu ieu Quran tah siga ulah tah geus saquran aya teu talar mah ja ikra pohoan bae ayat ieu bae talar Iqra pohoan bae Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam Iqra 'allama Iqra bismi rabbik Iqra cak makmum aing asana bolak-balik di dieu bae imam blon ya imam ya gara-gara teu boga pamajikan jadi kieu ya imam ya Masya Allah deres tamah masih kena baca Fatihah ya imam tu baca Fatihah Allahu Akbar datang bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun aya nu naon kitu ngaran dedeh qul ya ayyuhal kafirun dedeh dahem lain naon sih mah nya lagi bingung emang naon dia bingung nya lagi tah aya nu di tukang Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin tahlil tolol ieu gara-gara teu boga pamajikan kos kitu madak imam teh hiji nu kasep dua nu boga pamajikan tilu nu sugih opat nu pinter eta syarat jadi imam Jumat
maksudnya supaya imam teh tegep ngimamanana makmum ngakabawangeunna kasep bacaanana bagus pamajikanana geulis bila perlu 2 zaman sugih jadi jalan teh loba pikiran ngimaman teh khusuk sholli fardhu jumat Allahu akbar ngeunaheun kan tegep ieu imam anu bangsa komo teu boga pamajikan mah kan aya dina hateun aing ira kawinnya ira geus lah jadikan imam kos kitu makruh atau pamajikanna jore atuh engke kan lamun aya nu liwat geulis ya teu akur jeung nu di imah cek cenah teh ala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum ulah ngajadikeun heran urang mah deuleu kafir naik baby band waduh tah ku sakieu bae ge dorakas ya doraka malah tu'jibka amwaluhum berarti sia abong bro eta kos kitu ulah aya encek naik Lexus waduh tah waduh eta teh dicatet ku malaikat jangka neraka ulah aya cek segitu wala tujib gambaluhum wala ulad mata kurang mimiti api-api heula bae api-api heula aya encek itu lewat naik Lexus ulah di dalan nyana ngelaksonan apa lo laksonin gua apa lo lewat aja gak usah klakson kecuali mobilnya kasih gua wah tambah jahanam deh bae ulah urang dek galadenan ka kafir teh lantaran urang kabong broy ku harta kafir urang dek lapan sepatu kabong broy ku harta kafir urang dek jadi hadam kafir teh lantaran kabong broy ku harta kafir nah iya jelema anu kabong broy ku harta kafir daek ngelapan sapatuna daek sasapu daek rugi nage lain rugi letik-letik teh jelema je aya teh jelema anu jadi pangladan kafir barang ngaji ka dieu teh nyana kieu nya ceknya teh aya aing waduh jadi hadam kafir di akhirat can karuhan aing kuari galadan kafir balik ngaji ti dieu balik ngaji langsung manehna bebeja ka bosna bos ada abang mau saya berhenti kerja kenapa kamu berhenti kerja enggak udah saya mau berhenti ya ntar lu makan di mana ada Allah lu emang habis dari mana ini ngaji bos eta iya bejakeun bener aya terang-terangan langsung bosna datang di dan lantaran nyupiranna bagus segala rupa namun aya karusakan bagus manyana dibujuk tak ku bosna di Jakarta enggak bos lu dulu mah ngomongnya sopan sekarang jadi begitu di depan kafir nggak boleh sopan bos eta hebat eta jelema urang rangkas seperti bayan we guys lu nanti mau usaha apa urusan saya bos urusan saya lu kalau mau berhenti karena kamu berhentinya semau kemauan lu gua nggak kasih gaji lu biarin bos makan gaji saya sama bos semua kagetan bosnya kagetan kita iman torojol datang nambahan ka dieu masyaallah teh hayang segala debat aju ku ari nu sugih atuh teh sugan barang eureun aju sugih atuh biasa we dagang ka bengkelnya tapi tenang cek jana tenang pikiran masyaallah nang saya tah nang Allah teger ku ari kamari mah nyana bertekuk lutut di kafir ku ari jadi musuh bahkan jangan geus ngomong bae aya keributan jeung kafir golok miskin urang rangkas atuh pokona mah boro-boro kadung aing batur ge ku aing dicacagan sial urang rangkas masyaallah nah ulah kabong broy ulah kabita ulah resep ka harta-harta kafir ke anak-anak kafir istidraj panyungkun ti Gusti Allah innama yuridullahu liyu'adzibahum daya lian Allah teh kitu ka kafir teh dihayukeun ku Gusti Allah teh
ieu istidraj disungkun manehanana ku Gusti Allah sebab dunia adalah jannatul kafirin. Sakada di dunia nya mah sesenangan teh salin ganti awewe di hotel wajar sebab surgana engke di akhirat tinggal meuleumna bae tinggal dibeuleum diojaikeun di neraka. Urang makan ieu di dunia teh urang mah sempit kadeleuna sempit sote padahal lamun naik derajat justru urang jadi merdeka. Sempit sote kahalangan ku larangan-larangan. Ketika urang dek mabok aya ayat haram. Tiga urang dek judi aya ayat haram. Tiga urang dek zina aya ayat haram. Tiga urang dek ngadahar daging babi kos tembang bae babi di dahar. Nyana ngomong sorangan, mendingan tembang jeung daging babi mana naonan cek nyana. Aya daging anjing japuh geuna. Nyana sorangan, da eta kan hebat eta. Tah ngaji teh eta jadi pager ngaji teh. Nu tadina kamari mah daek mabok barang ngaji haram. Tadina daek judi barang ngaji haram pager tah ngaji teh jadi pager tah. Wari kosu sempit di pagar kularangan-larangan. Korenganan merdeka pikiranana jadi indah. Masya Allah karim. Nikmat. Terasa aya nu ngaping urang, aya nu ngabimbing urang teh. Sebab naon? Eta teh tadi. Ieu biasana aing osok tapi barang ngaji tek dibimbing ku pengetahuan hasil ngaji. Nang saha? Nang Allah. Kamari daek keneh kredit kuarin teh. Garin teh lu itu geus bisa di oper kredit. Nyieun anyar deui. Teu beres jelema ieu. Masya Allah, larangan. Nginget jana. Aing ieu hirup sapoe sapeting 24 jam. Di antara 24 jam teh anu pake nyambung ka Gusti Allah teh sabaraha jam. Lamun waliullah mah ulah aya goplah sadetik samenit ge ulah aya goplah. Ketika goplah ngerekanan diri sorangan. Ai awak sia teh cek wali, pasti poho ka Allah detik eta, menit eta, jam eta aya naon sih sia? Waliullah geus jarekanan sorangan, kadanan aing cara waliullah atuh keur salat aing teh bisa nikmat ibadah. Ieu kunaon ieu? Di antara 24 jam digunakeun pake naon? Potong sare, potong leha-leha dan lain. Ngan sabaraha menit urang salat ka Gusti Allah teh? 10 menit kali 5 berarti 50 menit aya sajam. Di antara 24 jam teh ya sajam lah barokah ka Gusti Allah eta ge teh inget ka Allah keur salat ge ingetna kana pagawean sorangan deuk iraha inget ka Allah na direnung ku urang aing kan mah awak bolon teh bolon atuh goblok ge geus ulah kudu digoblok-goblok ku kiai si awak ulah ka ditolol-tolol ku kiai kadang-kadang ditolol-tolol ku kiai mah marah kadang-kadang digoblok-goblok ku kiai mah marah ku aing geus sia dipencit sia ku aing awak goblok badan sia. Emang sia teh jahong aing meuli golok kabari di Garut. Aing meuli di Ciseap sia. Awas sia, dipencit sia ku aing. Hayo, memeh mencit sia, mencit tatangga heula sia ku aing. Apa jadi blok ada tuh ya. Nah, ieu nasehatan awak. Nasehatan 24 jam per hari. Kuari umur sia geus sabaraha? Umur sia kuari geus sabaraha awak? Geus aya cenah 70 mah. Atuh sia can bener-bener goblok gitu sia. Huis geus di luhur geus dihandap. Atuh sia mah jalamun dibukaan mah hideungan buk teh. Kabeh huis kabeh kaliang-liang irung pinu ku huis. Atuh kunaon sia atuh eta ai salat tang husu-husu kana mah goblok sia jeung hayang kawin deui tolol beureunan. Ieu nasehatan awak urang. Nasehatan awak urang. Ih kumaha lalakona ieu sia. Singgal sajeungkal deui ka kuburan. Iya maksudnya masalah tamah ada kawin mah masalah kan iya permasalahanna can khusus salat. Can khusus salat ieu. Aya aturan keur salat nya main HP keur salat. Diasupkeun deui. Mantas mun bisa membener keur salat ya cara mah order. Karung goni.
Ya Allah ya Rabbi Gusti. Nah, iya renungan. Makin membaik ke kadituna makin membaik. Nah, horenganan. Iya keur carita anu khusus ka Kangjeng Nabi ulah kabongbroi ku harta kafir ulah kabongbroi ku anak-anak kafir. Umumna majang urang kabehan lain ti kafir bae horenganan harta mah jadi jaring kana kajahatan horenganan sumber tina kajahatan ad-dunya rasukul khoti atin ca Kangjeng Nabi dunia teh horenganan pangkal sumber segala kejahatan dunia geus ngeunah-ngeunah kiai teh dititipan ilmu ku Gusti Allah teh deuk maca naon bae bisa geus puguh ambil jurumias Arab bisa aja mah patali jeung sarapna edan jadi sarap sepugu alfiah johar makbul hadis Kanjeng Nabi Bukhari Muslim bisa sunan berbagai sunan Abi Daud Ibnu Majah Tirmidzi tafsir baca kunyana eueuh hiji hadis eueuh hiji tafsir nu nyaritakeun hebatna dunia malaya kabeh dunia mah adalah jahat ra'su kulli khati'ati dibacakan kunyana aja pinter kunaon atuh barang pilkada lah lu lumayan naik pilgub lu lumayan naik pilpres geus lain lu lumayanan deui tah mah popoharaan demi bangsa jeung negara cenah kiai lain masalah urusan ngajenengkeunana urusan dunia lamun aya anu endek calon bupati dukung kurang lamun ti bagusin nu jorena nu mana menta disumbangna jiya tuh dukung doakeun ti bagusin di budak teh ngurusan dak kudu aya nu ngurusan ayo dukung kurang tapi ulah nungguan pamerena cara kipudolina naonan gede henteu Bandung tuh nama bandera bae dipasang pada jasa ya Allah ya Rabbi Gusti rugi dunia akhirat tetap kos gitu deh cenah teh menta ieu cuma imah dibere sia proposal naga aya di ditu tah ieu aya pilgub dukung ngan teliti heula ku urang rencana jeung rencanana. Iya jana jam mulai jadi lamun jadi gubernur rencanana neuk naon ieu ke masyarakatan ayo kumaha nah dukung kurang doakeun kurang tapi ulah nyokot duit nah sakitu cenah tuku kiai maksudna ge eta nu joren ku alipin lain haju urang cicing bae urang teu dukung lain dukung degekeun ku urang rencana perpolitikanana, perekonomianana, perbudayaanana. Kadege ku urang teh eta untuk memajukeun bangsa jeung negara. Patali jeung agamana kumaha ieu teh. Jangan ajukeun agama mayoritas Islam kumaha langkah-langkah dan selanjutnya. Kaharti ku urang dukung ulah nungguan pamerena jeung ulah yang dibere. Eta kakarek jelema. Ieu mah lain keuyang-keuyang ka ditu maksudna teh kayak berkat doang. Tuh, tanya anu di luar naon cenah eta? Sak aing di jero ngajina. Nu di luar tanya naon cenah eta naon. Hayo sia. Geus kumaha aing bae geus lah. Ieu mah keur carita dunia. Kabong berai urang ku dunia. Nah, mulai ngaji goyang. Karawang goyangeunna. Ngaji bapan beda. Mulai diliburkeun, mulai. Nah, ieu kagoda ku dunia. Kagoda ku dunia takos kitu tah. Mulai kurang eksis dina ngaji teh. Kaluarna lain bening deui, lain cahaya deui, kotor buat. Karena kolbuna teu dibersihan,
keluar teh kapan kadengena mah sorak padahal eta kan sinar ilmu nu keluar. Sinar ilmu nu keluar lamun murni ngeunaheun kadengena mantak loba nu keur ngaji es. Eta teh aku ngeunaheun-ngeunaheunana. Campur jeung juring. Tapi lamun kotor ieu teh geuraheun. Masyaallah. Neilah Kangjeng Nabi teh ku Gusti Allah ditegur ulah kabongbroy ku harta. Ulah kabongbroy ku anak. Atuh ku ari umumna ka urang kabehan kade harta. Geus loba jasa contoh harta anu ambalaya jadi tinggalkeun paeh. Handaskeun hirup teh sabaraha ibadahna rugi amat. Kecuali lamun urang hayu di dunia loba harta geus numpuk masjid anu dibangun, pesantren anu dibangun, majlis anu dibangun. Si anu hayang ka Mekah, ka Mekahkeun, si anu hayang umrah, ka umrahkeun. Hayo nyieun pangajian dan lain sebagainya dimanfaatkeun karasa engke geus maot. Hei kitu mah pan. Maje, ieu kurang kene ieu keramik masjid. Emang geus kabehan? Geus tinggal manghaji doang. Coba beuseun we sejan ke lamun kurang ka karek aing. Kadiekeun we duit teh cekel ku aing. Asana ieu asana mah ka keramik ieu. Asal geus duit dicekel ku jana we atuh geus beres. Dipake dagang heula. Masyaallah, ieu istidraj ya harta sih ada harta. Sih ada harta. Loba jelema anu geus sukses di pemerintahan kagoda ku harta jungkel. Loba jelema anu geus sukses dina ilmu agama kagoda ku harta jungkel. Lamun kibar siso geus jadi waliun min auliya ila 500 murid nang geus bisa hiber kagoda ku dunya. Di pemerintah datang nyumbang. Nah, guling. Di kurang kumaha? Contoh-contoh geus ambalayah dunia dan dunia. Atuh dunia mah di tangan sakitu teh di tangan sakit geus atuh tulisanana. Mentek jadi kiai mah geus teu kudu deangan dunia. Mun kiai masih kena lalampahan ngariung hayang kena berkat mah lain kiai kuai tah mah kosong. Aduh dan naonan. Renungkeun jadi ganjaran teu aing ieu ngaji di. Jadi ganjaran teu aing aya di dinya teh. Ieu mah asal tadi berberkat bae. Mal deui aing mah ka dinya teh. Mal deui. Atuh muka amplop di mobil leutik amat sakena. Salah asana ieu mah jang supir meureunana ieu mah. Bebe jadi ka panitia ini tidak salah. Nih, teu boga etika goblok. Lain pudoli lain. Lain baturna. Teh di dunia na capek ngurusan harta, paeh nyawa keluar kafir. Berarti disiksa na. Fa yu'adzibuhum fil akhirati asyaddal azab. Ya Allah. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum. Kufar munafikin tesararumpa ka Allah innahum laminkum bahwa manehanana teh aya di golongan aranjeun kabeh aya mukminuna. Di hadapan mukmin tesararumpa bahwa manehanana teh ngaku mukmin padahal mah wa ma hum minkum padahal mah teu sabakatul hiber-hiber acan nya iman. Teu iman sama sekali. Masyaallah. Ieu ku ari di urang teh. Ya Allah, anu pake dalil teh bineka tunggal ika. Kula sok mengamati be, kula mah HP teu boga, TV teu boga tapi sok mengamati dengan dalil bineka tunggal ika. Kok anu di luar kamanehanana be teu dianggap bineka tunggal ika berarti salah. Bineka tunggal ika kejang mengkelompokkan dirina. Salah. Anu dianggap lamun kiai henteu akur jeung jana dianggap teroris, tidak bineka tunggal ika. Jadi dijadikan senjata bineka tunggal ika. Nah, ieu teh kafir sumpah di hareupeun mukminun bahwa nyana ge ieu akur jeung nyana kelompok mukmin padahal mau minkum teh saya tiga aja. Kafir ketika babarengan jeung mukmin nyana teh milu mensejajarkan diri adaptasi.
Wow, luar biasa nyana ngadempet mumin nyet berdekatan jeung kiai dan lain-lain sebagainya. Sebab nyana kan minoritas nyana teh kudu berdampingan jeung kiai. Nganggapna ideologina sarua dan lain sebagainya sarua, bahkan make kopeah, bahkan make samping nyana. Weh, make samping make kopeah, tasbih mawa kafir padahal. Kafir. Ya Allah ya Rabbi. Eta tah nyana teh naon kitu ngaranna adaptasi teh datang ka kos kitu. Adaptasi teh datang ka kos kitu, ngomong lemah lembut dan lain sebagainya. Di balik eta teh padahal mah eta teh deuk nyokot hate urang. Deuk kaluluhkeun urang. Ke satu saat urang bakal ditincak ku manehana. Wa yahlifuna billahi innakum laminkum wa ma hum minkum. Padahal mah walakinnahum qaumun yafraqun. Nyana pasal mah kaum anu sieun, kaum mukminin teh sieun sabenerna mah. Ulah-ulah aya naon kagarak dibere demo 212 bae ge. Sieun kafir teh gadege Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sieun. Eta ge encan nyaan eta kagarak lalaudan tah lalagaan. Kegeus nyaanna makan urang Banten teh geus moal make samping moal make calana sataranjang. Orang Banten emang kumaha gitu jana mah. Pokona geus nu aya keris tarang haung ge dikeluarkeun ku jana. Banten emang kumaha gitu. Ieu Banten teh sejarahna lain lalagaan terkenal di luar negeri, di Belanda teh lain lalagaan. Banten mah pokona mah geus teu nyaho nasehat jana mah asal perang geus. Banten mah kos kitu jana mah. Henteu geus teu nyaho eleh teu nyaho menang pokona mah aing mah geus teu nyaho nanaon mah ka Jakarta we gelut-gelut we pokona mah. Mun ditanya dek mana Jakarta, dek naon gelut. Ieu ngagelutan sa pokona saha bae. Banten teh bae. Teu puguh nya mah Banten mah. Ye, tugas urang Banten tarurun. Nah, kamari kan jan tarurun tah maka karak lalagaan doang. Je, awas. Deleukeun coba lamun Banten geus turun ka Jakarta. Membabi buta ujianana. Kuari ge aya nu geus kasagolok bae. Kadang-kadang anak dan coba heula, coba. Boga sejarah Banten mah dia bakal perang deui engke jeung Baduy. Ji aing nyadar aing ge bakal ngeleh perang jeung dia. Tapi kaluhun aing kita perang jeung Daria. Ngan aing meme perang deuk lelempangan heula ka nagara dia. Ku aing deuk di deuleu di nagara dia saha nu hebatna. Jadi aing mah harebat kabeh, tapi aing ge bakal ngeleh, tapi tetep bae aing bakal perang jeung dia. Eta bahasa Baduy eta. Campur Bandung setik. Tuh. La ya wa yahlifuna billahi innahum laminkum. Kuari terus we ka urang teh terus kadegetan. Ngadegetan bahkan non gitu garana misionarisna kudunya urang teh nu disakolakeun ka Amerika aya sabaraha jang kepentingan Jawa Timur Jawa Tengah jeung Jawa Barat sabaraha misionaris nu aya di urang sabaraha anu bergerak ke kampung-kampung bergerakna di mana kita kudunya tak kiai tak kos kitu besi aya engke jelema anu lemah lembut dan lain sebagainya heuh kadeuluna hebat jasa aju nu horenganan deuk mawa hari tanu paneta kos kitu ieu misionaris di urang teh kos karan itu tah horenganan deuk mawa si eta bisa urang deui teh sakarana tuh si eta dan si eta Indonesia mah jan nyekel nagara teh emang saha kitu tah si eta jeung si eta tuh deuk kubah atuh si eta jeung si eta awan Indonesia teh kajen teh urusan zahir ieu ja asli menang Gusti Allah ngan ieu bae horenganan kafir mah wa yahlifuna billah sumpah ka Allah innahum laminkum nyana teh sumpah di hadapan mukmin bahwa manehna mukmin wa ma hum minkum padahal man teu saeutik kacan walakinnahum qaumun yafraqun tetapi manehna sabarna mah kaum anu sieun nyana mah kos musyrikin besararieun musyrikin kafirin sieun ka mukmin mentak kuari di Amerika loba anu asup Islam Jerman loba anu asup Islam di Inggris loba anu asup Islam kejadian perang Baghdad kejadian perang Suriah satu sisi Ye kerugian jeung kekalahan luar biasa di sisi lain
bisa jelema loba anu asup Islam. Perang teh hikmahna seperti kos kitu. Ambalayah ku anu asup Islam teh. Ribut di Amerika gara-gara gereja dijieun masjid. Ka urang mah teu pati rame kan. Di Prancis aya hiji gereja bertahankeun belum jieun masjid. Di urang mah kan teu aya teh berita-berita kos kitu. Lantaran anu boga satelitna ieu kan batur kan dijual lu urang sehingga berita-berita anu ngaharumkeun agama eueuh ka urang. Ngaharumkeun agama teh urang teh berita anu memojokkan. Masya Allah. Padahal mah di Amerika kuarin arasup Islam loba. Orang gedean ke arasup Islam. Di numantak di urang berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eta kamari seputar bulan Mulud di unggal negara bendera eta teh berkibar. Di urang dibeulem ku NU. Oh masalah ieu mah keur carita halal hak, ieu mah keur carita halal hak. Oh masalah teh mah meulem dengan motifna mah jadi tambah politik ieu tambah kos kitu lain meulem la ilaha illallah na lain. Ngan berani teh meulem la ilaha illallah. Kunaon mau rikak bulu kunaon make dibeulem atuh. Atuh geus bae teh kudu dibeulem. Politik pada tangga kos kitu. Politik pada tangga kos kitu. Teu mungkin lamun lain latar belakangna politik bahasa NU meulem kudu la ilaha illallah. Bocana teh mah hitung-hitung Quran buruk bae ngomongna naon geus sabodo sia. Tapi nu jelas bae eta kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Nu kudu diagung-agung, nu kudu dipusti-pusti sing hade kok dibeulem. Politik jahatna datang ka kos kitu. Oh masalah ieu mah geus tapi dikibarkeun di Amerika, dikibarkeun di RRC, dikibarkeun di kitu Moskow, dikibarkeun di Turki, dikibarkeun di berbagai negara. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Endek aya naon sih di Prancis, di Inggris, di Belanda dikibar-kibarkeun. Serentak ibadat berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di urang. Nu ngomando di urang teh budak-budak laletik bae la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah benderana. Aya ceramah di Barawa nya meuli. Aya ceramah di Barawa eta nang saha eta? Jahat TIU asup ka urang batu nya huruf ja biasa bae FPI ja biasa bae kalau tapi budak letik mawa bendera meuli la ilaha dikieu-kieukeun. Dikieu-kieukeun ya kalurah ge lah nih. Lah enggak boleh. Oh iya. Cak urang aing aduh ngaladenan salah teu ngaladenan salah. Camat ke camat banget dah ya. Bila perlu nyerena di kairung camatkeun. La ilaha illallah. Maksudna nang saha eta gerak sorangan. Wallahu alam dibalik ieu. Kula ge sok renung bae. Ji aya naon sih ke budak-budak leutik mau bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasul beureun budak leutikna hayang ka sorga. Sebagian orang NU meureun embung ka sorga. Atuh teh kitu bae meureun. Ye, cenah tah mah sapira naon? Ja urang mah anu dianggap ieu mustika ja urang mah embung. Embung ngahinakeun embung meulem. Eta mah cenah politik berarti sia ku ari ieu keur dikuasai ku politik teu bagus tinggal kitu bae lah. Atuh tinggal dikuasai ku politik teu bagus atuh bake naonan atuh bake dadaekan. Kira-kira atuh teu bagus mah politik ulah atuh. Steril atuh. Ji urang bilu deuk ka mana moal kebal deui kan bae urang. Tuh kaget sia kan. Aing ge kaget. Lau yajiduna maljan au magharatin au muddakhala kafirmasianan kamu minin kusian-siananya nama sebenarnya mah lamun manggihan mah jangung si model bentengan atunis caya nyana datang ke bentengan ngararungsi nyana kusian-siana kamu minin neangan jang nyalametkan diri lamun manggihan guha-guha jang nyalametkan diri niscaya lawallau ilai nyana bakal berangkat menuju guha law yajiduna lamun nyana manggihan mamudakholan tempat-tempat arara sup liang-liang atawa naon bae jang nyalametkan diri
anunya na bisa subkadinya tur salamat lawallau ilaih kita yang manehanana arasup kadinya jang nyalametkeun diri wahum yajmaun gegeraan makan kakarak ngadenge-denge endek demo bae ge hari tadi di Jakarta ieu teh sabaraha ratus kafir anu berangkat ka Singapura ka sieuna je kula makan teu nyaho ngan sok memantau bae baca koran tilok boga HP henteu aing mah TV ja berita na kos kana ritu ngan osok ge be eta di bandara numpuk amat emang kieu ka bandara ulah loba omong di bandara numpuk di bandara numpuk kafir deuk ka Singapura nyalametkeun diri ieu ayatna orenganan ieu ayatna teh law yajiduna malja'an law magharatin law muddakhala lawallau ilaihi wa hum yajmahun nu manta kafir Amerika nyeun Apollo di luhur teh eta teh ajang ngajadikeun malja deuk ngajadikeun malja tempat ngungsi ketika engke bakal perang dahsyat di alam dunia pemikiran manehanana engke orang-orang Amerika orang-orang gedean deuk dibawa ka luhur melalui Apollo deuk cara ricing di luhur pemikirannya kan seperti eta pemikiran kafir itu seperti kumbung-bung na paeh Reagan paeh bae Jimmy Carter paeh teh jan paeh jan je Bush paeh jan modar ji tinggal Obama encan mah encan bakal lah paeh sarua bae John Kennedy baheula aja paeh Bah, raja anu luar biasa diktatorna. Paeh sarua bae. Pararaeh kabeh. Ieu nya dan deukeun Apollo nya negara di luhur nu hampa udara. Maksudna ketika aya kericuhan, peperangan embung paeh dibawaan ku Apollo ka ditu per detik ieu can berhasil. Encan berhasil. Eureun nya nyaritakeun Apollo beak dana. Tukang roti kan di ditu mah. Hayang SG hararese pernah kejadian astronot teh barang datang ke luhur haus neangan tukang roti Masya Allah jana ini aing bisa paeh di luhur Masya Allah dikirim di handap ke luhur pan eta ngirim roti ke luhur biayana sabaraha miliar sakari geder ngirim roti doang wah cak Amerika aing kewalahan geus kieu bae tuh deh elek kuki muslim ya muslim benda kerep mah begitu benda dek diserang ku Belanda dia kapal di luhur kapal tentara Belanda dek nyerang benda kerep kunaon atuh ki muslim teh di sisi kapal nyana ngetrok-ketrok jandela kapal es dagang es di luhur awang-awang cek Belanda ini siapa yang dagang ayo coba ki muslim benda kerebah dagang dari awang-awang atuh Belanda ge hayang kan lamun dibuka jandela paek kabeh atuh langsung nyana instruksi tah langsung ka ieu non gara-garana itu pilot balik emang kenapa ada tukang es aku baca bayu i muslim aja kos kitu teh muslim benda kerep Masya Allah. Nah, iya, udah kula masuk ada gendongeng abah eta pohara amat. Lain jelema leutik berarti ki muslim teh anu diijazahan langsung ku Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah geus maot ki muslimna hirup di gunung Cermek Kertapa langsung datang Syekh Syarif Hidayatullah ngawujud ngawurukan. Eta bisa dagang geus di luhur kapal. Ketrok. Muslim es cak Belanda waduh mangkani anu nundek di bomna benda nu dimaksud nyana nundek di bomna teh pesantren benda kerep nundek di bom teh kiai muslim lah prak dagang es di luhur balik Amerika mah yang roti di luhur lamun dikirim ku Apollo kan itu sabaraha miliar ngirim roti hiji bae ka luhur geus cek Amerika geus ulah nyen Apollo ulah nyen tah
teu kudu waliullah man teu kudu nyieun Apollo teu kudu engke ge bisa hiber sorangan waliullah mah behe lamun Ki Mansur Syekh Mansur atuh ti Mekah asup ka sumur Zam-Zam set eta muncul di dinya di batu Quran dari bari gideug kieu jauh kene teh ka Banten ya Allah ya Rabbi atuh pernah di PDG nurutan asup ka sumur brek teu muncul deui untung bae aya insuna bah geus kieu bae la ya wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun sian la yajiduna malja lamun manehna mararangi jang ngungsi atuh ngungsi ka Singapura guari masyaallah puluhan ratusan Chinese ngungsi sieun aya urang Islam sieun henteu kawan henteu lamun kemari ieu henteu ditahanan ku polisi teh ditahanan ku toko Asana Jakarta Oyag jelema Banten ditahan Serang ditahan Tangerang ditahanan jangan bodok daratan kabeh ka ditu orok datang orok rok orok Banten maksudna atuh orok pandai gelang makan begi sambel nah ya daratan ka ditu kan aman terkendali nah eta kakarak lalagaanana untung Habib Rizik nyieun kos kitu maksudnya naon gambaran lalagaan engke lamun deuk bebenerana engke moal kuari ku siapkeun siap pencap-pencap siap kan kuari aing bisa kan sakitu doang atuh siap ji di hadapan kafir urang ulah diome yai ya atuh le horenganan ayat teh ieu mah kebeneran ye law yajiduna malja mun kafir teh manggihan jang tempat ngungsi benteng misalna bentengan lawallau ilaihi wa hum yajbahun niscaya nyana datang kadinya untuk menyelamatkan diri wa hum yajbahun bari gegeran law yajiduna magharatin lamun manehanana manggihan naon kitu ngaranna guha-guha jang nyalametkeun diri lawallau ilaihi wa hum yajmahun cepat nyana kadinya law yajiduna mudakhala lamun manehanana manggihan liang-liang tempat-tempat jang ararasup maranehana kadinya nyalametkeun diri ku sieun-sieunna ka para mukminin lawallau ilaihi niscaya manehana datang kadinya wa hum yajmahun bari gegeraan kuari mah bentengan di urang mah eueuh atuh guha ge kitu keneh eueuh paling ge meuli tiket Singapura eta ge sarua malja'a ngaranna masyaallah. Urang lamun nyaritakeun seputar peperangan kan peperangan teh geus henteu etis. Peperangan teh dalain perang enak siksa. Di Baghdad ya perang mah lain kitu, di Suriah ya perang mah lain kitu. Ya perang mah kapan musuh adu hareupan, adu kekuatan tentara, perang ngaranna. Di mah lain kan, bom budak leutik nini ake-ake dedet lain perang. Penganiayaan kan. Perang mah adu kekuatan. Nyana ge geus membaca lamun adu kekuatan jeung mukmin moal menang kajen hukuman. Mukmin mah dibere tiba-tiba ku Gusti Allah engke keyakinan asal geus kahareupan musuh bae mukmin mah heran eta. Asal geus ngahareup jeung musuh bae. Jelema nu tilok salat bae geus salat. Nah. Sundatan sia ku aya. Eta tilok salat eta tilok salat kok nu sok salatna. La ilaha illallah. Pae surga syahid ai. Pikiran aya kadinya menang luhur agama. Ulah nu salat, ulah wakan nu salat. Nu sok judi. Nyampe. Ribut jadi dinya.
tapi waya perang mah. Nah, hai, tadi musuh teh. Geus, tinggalkeun kartu perang. Sasalaman. Iya. Perang. Hayo. Salat henteu naon henteu? Aya encek. Cek. Hanya. Sial Islam mah. Lantak adu kekuatan yang Islam. Ulah curang. Eleh di mana-mana. Tesieun ku tentara Amerika ya lah. Tesieun ku tentara Moskow Amerika asal ulah curang. Adu kekuatan. Kahayangna Islam mah. Kahayangna Islam dipapatkeun. Sian diupan eta emang naon dibaca? Eueuh. Heuy, aya ge diupan bae anu dibaca henteu aing mah nurutan bae mah. Tarolol budak Indonesia mah kos kitu. Geus teh jawanan perang teh jadi lalagaan. Perang jadi lalagaan. Ya Belanda emang kumaha gitu. Je, bangke lalagaan perang teh kurang Indonesia mah. Nah, ieu lamun adu kekuatan, adu hareup kahayangna kom urang Banten. Urang Banten, urang Madura, urang Jawa Timur, urang Palembang, urang naon gitu ngaranna itu tuh Aceh, adu hareupan jeung kafir kahayangna nya. Itu kamari urang Banten anu cicing di Aceh, urang Banten cicing di Aceh. Haju ku urang Aceh teh ku naon kana? Ku gam. Manehanana kan dicurigai urang Banten. Diseret. Urang Banten ieu. Alal hak diseret. Set. Begitu diajak ka leuweung teh seserian. Begitu diajak ka adu kekuatan, hayo boleh saja. Gelut heula ieu mah gelut di Aceh lain lalagaan gelut ieu mah. Bebeja jelema ka kula. Gelut ieu mah. Eleh itu. Ye, belum ada apa-apa aja saja. Banten sial tak kebenaran nu diseretna jago deui. Aduh, kebenaran jasa eta. Atuh lamun Banten sieu mah nu diseretna atuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalam, selesai geus. Eta ku kabeneran nu gagah deui nu diseret. Watu tenar ku ari di Aceh teh ku ari teh tenar Banten. Eta urang Banten kabeneran jasa masyaallah. Adu kekuatan lain hiji lain dua. Siji dua tilu nyana sorangan menang. Ada bebeja ka kula. Eta kula ustad bingung kula ge ustad apa kiai sih gimana. Cik kula teh mamang. Eta bisa hebat kos gitu kan. Pernah kula cenah sekarang puasa ge lasa parantu sabaraha cakeuna. Tapi ku Allah geus dibere kitu ben timbul keyakinan anyar. Mukmin mah asal atuh ulah perang ngaluhurkeun agama Allah. Cewek Neng ulah sieun Neng satungtung nyawa aya di kandung badan kakak Neng pokona ulah sieun kakak kalang dadana. Masyaallah karim. Aduh eta di urang mah cewek bae ge sanggup tarung. Cewek. Wah. Nah ilah sieun sabenerna mah kafir. Mantap urang teh aya dua tokoh di Indonesia. Satu Habib Rizik. Geus teu aneh. Dua Habib Lutfi menenangkan umat. Sarua. Ketika orang nyaritakeun Habib Lutfi tenang. Nyaritakeun tentang pilpres. Amati ku urang. Pilihan nanya kan apa Jokowi apa Prabowo. Nya nama lain Jokowi Prabowo ahli toriko menenangkan umat. Disangka ka Jokowi boleh, disangka ka Prabowo hegae nya nama masalah menenangkan umat supaya tenang. Datang Habib Rizik, tidak mau tahu. Kita demo lagi. Takbir. Tinggal kula resep ya aing resepnya saya. Habib kabeh deui. Masyaallah, resep kula mah resep bae tah. Iya, resep deui itu atuh resep. Naon sebabna? Atuh kabeh ge ngangkat agama jeung bangsa jeung nagara deuk kumahan beda tipeuna doang. Di beda tipeuna doang. Tuh kan. Ulah disangka
iya lamun urang nyangka Habib Lutfi ka Jokowi kalantaran nyaritakeunana NU nyana datang ka TNI datang ka nyana pertemuan jeung TNI Maluru nyana diundang ku Kapolda nyana diundang ku Kapolres nyana diundang ku Kapolri tuh kayak ngobrolnya jeung Menteri Pertahanan ya kudu ngobrol jeung atuh segala nu kamari jadi panglima teh sakara gatot tuh ngobrol deui jeung tentara nyana mah sebab naon atuh ahli toriko memual bisa dititah boro-boro sakelasnya anak ketua toriko sakelas nu biasa bagi ahli toriko mah moal kumaha aing bae tah urusanana ngomong keur ka dieu keur ka ditu nu penting tenang toriko ngaran menenangkan umat itu orang kan senang tenang gua datang rizik atur sepai urang gua berarti kan sarua tah urang udah salah membaca yes urang tinggal urang ngadoakeun masyaallah mun eueuh nyarana mun eueuh nu nyana deuk kumaha coba ayeuna gar deuk kumaha NU pulutai pletoy eta urang ngandalkeun NU nya waduh urang nu seneb nyana nu manggung urang nu seneb atuh itu mah sarua jeung nyanyi teh akur jeung NU teh nah nyana anu keur main urang nu seneb lah tapi kan aya Habib Lutfi tenang ku Allah geus diciptakeun model kos kitu tinggal sing hade urang kahareupna nah tinggal urang berbagai penilaian nah kajeun sama urang bangsa kitu naon bangsa Indonesia ieu kafir kafir mah neangan engke pemilu teh deuk ngungsi cieun nya mah kuari tiket jang menghadapi pemilu dekat Singapura teh geus loba jasa sieun nya nama besi aya huru hara di Indonesia urang Indonesia deuk ka mana deui sanajan sieun ge deuk lompat ka mana ka Singapura boga duit ge teu bisa nya meuli tiket ke Singapura teu bisa Raja Pendi dibere duit data kita ke Singapura meuli tiket tak coba deuleukeun di mana manya meuli tiket di Cimone ka Merak sama tuh kula ya misalnya kula boga duit aju diajak ke Singapura dekat Singapura aju jeung Haji Pendi aing mah teu jadi entah kajeun teh nyaho Singapura emang urang moal datang aing mah kajeun kuku bage ngandalkeun nyana ka Singapura ka Merak atuh teh nyaho aju geus asup ka bandarana ge leumpangna ka mana nomor sabaraha tek ceuli datang ka nyaho hese mata kula mah lamun ka luar negeri neuleukeun nu mana ya nu nyaho nu mana jelok nuturkeun nu teh nyaho sebab naon engke geus ka ditu balik deui tope kula pernah nuturkeun nya pajar nyaho atuh terus bae terus horenganan salah bener marah salah ban urang aki-aki teu marah urang capek ban adena bae eta kos kitu teh mantak ilmu pelba ieu nu mana nu dipake pelba ieu nu mana dipake kudu neuleuh di lingkungan leulah orang-orang kafir sieun ka mukmin sehingga manehanana neangan jangung si urang manggeus teu kudu kikituanan tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan negara Indonesia aman perjalananna tentrem segala rupanana tentrem ulah aya huru-harana naon sehingga urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah tenang jeung tentrem ningkatkeun derajat urang ka Gusti Allah tenang jeung tentrem sehingga urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala polisina mudah-mudahan diberi jujur jeung adil TNI na mudah-mudahan diberi jujur jeung adil PNS na mudah-mudahan diberi jujur jeung adil urang kiai ustad santri kabeh pedagang na mudah-mudahan diberi benta mata hatena sehingga ulah ayana naon di Indonesia menghadapi pilpres dan selanjutnya di barokati umil Quran al-Fatihah.